ceritanya menanyakan Fitri mana kerangkuan mungkin di itu buat rel ganti kedua duaan hari ini ke kerudung urang mah banyak mereka mana aja namanya Fitri melangkung atau kayak rel Fitri mah nunggu mobil mah nya bro ini tukang langkung yang selamut ieu mau aing si kiki kerudung isi halus aing tukang gede maka pangku awi daungan awi ya semua di alun ke sedikit teh siapa ditanya kita di ku aing itu jarawab ceritanya teh naon siapa kali anjing nyawa atuh leukeun sasagareun ditewak kayak lompat-lompat ke bar kekep ya anjing eta bisa ngomong gitu mah karena nama teh pagi cek heula cenah labu sih we nama budang deui kitu mah dok ketat anjing teh itu karena gebugan heula mah aing dekelan we orangnya Terima kasih. School. Dak metot si aing kang koman urang mah naon ki naon nya teh waktu tiluan si aing sotong runcung ih sok iki keluar we aing biruan aing jadi wasit oh man eta lain silok si Oep nu jireun anak penyangkere na gawir ieu di balana nya na Oep eta jeung teh udah bisa aja goblok kepugal dulu na ya semantap anjing dikerja pola gitu dan datang ke tanya pemudana teh heeh anu eta tuh kade ijan aing ngicet ka lima koko demi ku aing ngacokeun ku aing kebugan motoran di dieu batur aing dengan tak pengobatan itu malah minta pengobatan kan kebugan itu nade itu saya tuh caingan ditanya ke warga teh ngajar awam bisa tidak bodoh sungut nah ini gablangan ku itu teh ke bapana teh deui tambahan deui meni bareng kurang kene sia macenan aya ditanya ku jalema nanyakeun sateda mun kabeh nabi ini hidup dunya sak nanyakeun kana kawarga dunya bari ditaruhkeun jelema teh karana si anu teh warawu sia teh kuatkeun gandengan di batur teh aja nggak sih ada jualan di kurang dia ini Motor gandeng